nya ayat 3 perkara cek Nabi keur kaula mah wajib tapi keur anjeun mah sunnah. Hiji witir, kadua duha, katilu kurban. Jadi tanu 3 perkara ieu mah keur kanjeun Nabi mah keur pribadina wajib tapi keur aranjeun mah sunnah tuh. Dan berdasarkan hadis ieu maka Imam Syafi'i menghukumi kurban teh tuduh karena sunnah. Gitu ya, tuduh karena sunnah. Terus tidak hadis anu sanes. Aya sahabat Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar bahwa aranjeunna sok kurban tiap tahun. Nah, pas tahun eta mah teu kurban. Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar teh ditaros ku para sahabat kunaon cenah salira aya nama teu kurban. Bisi lamun kurban ieu dilaksanakeun terus-menerus nya bisi jatuh kana wajib. Tapi berdasarkan 2 hadis ieu maka dina mazhab Syafi'i, mazhab imam anu diikuti urang, bahwa hukum kurban itu adalah sepakat para ulama sunnah sanes wajib. Ngancek mazhab Hanafi eta wajib dengan catatan keur jalma anu beunghar mampu keur meurina. Wajib cek mazhab Hanafi. Ayeuna akiprana ya, lamun dina mazhab Hanafi nya akiprana ya. Dia mazhab Hanafi pas dina poe Idul Adha teh boga duit keur meuli sacukupeun keur meuli hewan kurban maka wajib. Lamun keur kurban doraka. Untung urang mah dina mazhab Syafi'i untung teh itu insyaallah. Coba lamun kurban diwajibkeun hukumna berarti rek nu miskin, arek nu beunghar, rek nu marat berarti kudu. Nah, di dieu nya para ulama menghukumi karena kalimat wanhar didinya, terutama ulama-ulama tafsir memaknai amar didinya bukan amar bil wujub, lain perintah anu tuduh kana wajib tapi perintah anu tuduh kana sunnah. Sebab tadi aya hadis tadi teh aya 3 perkara wajib keur kuring cek Nabi tapi sunnah keur aranjeun. Kahiji witir, kadua duha, katiluna kurban. Keur Nabi mawajib mana kanjeng Nabi selama hidupna ketika sudah ada perintah kurban maka teu pernah kanjeng Rasul telat melaksanakan kurban. Selalu kanjeng Rasul kurban. Sebab dihukumi keur diri anjeunna wajib. Dia perkawis hukum kurban. Pahamnya? Paham. Tah ayeuna hikmah daripada kurban, naon sih hikmahna kurban? Gitu. Insyaallah jumaah saeutik we ngaji mah saeutik tapi paten. Saeutik tapi paten. Tanya masalah perkawis hukum kurban. Jadi kesimpulanna hukumna kurban teh sepakat para ulama terutama di mazhab Syafi'i itu adalah sunnah sanes tuduh kana wajib berdasarkan kana ayat fasolli li rabbika wanhar. Terus deui aya hadis bahwa ayat 3 perkara anu wajib keur kaula sunnah keur aranjeun nu kahiji witir, kadua duha, katilu kurban. Terus aya deui hadis bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar selalu melaksanakan kurban tiap Idul Adha tapi pas hari taman teh ngalaksanakeun begitu ditaros bisi cenah kurban teh lamun dilaksanakeun terus-menerus mah jatuh kana wajib. Itu insyaallah menjatuh kana wajib bisa memberatkan kaum itu bisa ngaberatkeun kaum sabab umat teu aya anu beunghar kabeh, teu cukup kabeh, teu mampu kabeh. Itu tah ieu hebatna Islam teh. Masyaallah, mudah-mudahan sadayana didoakeun musim kuring, sadayana engke dina Idul Adha nu bakal dongkap sing bari sakurban. Amin. Sing mareunang milik rezeki. Amin. Di mana wae jalanan, nya insyaallah. Kabodohan sing kuring, mudah-mudahan sakali deui ieu kagiatan urang acara silaturahmi tiap malam Jumaah tawasul yasin ratib, mudah-mudahan dia sing jadi uban, sing jadi syifa, sing jadi obat karena setiap kami kasusah lalu resah